jalma gitu teh ngapakeun adegan senam. Pun jalma senam heula peregangan heula. Poho deui inget-inget eta gerakan senam teh kumaha teh. Duh peregangan heula euy. Hitut ieu saeutik euy. Bae lah buang angin saeutik. Itu saeutik mah. Ya make nyanyian ieu teh. Tuh, puirkeun saleungeuna. Tuh da ieu teh mesin buatan Allah ieu teh. Dipake unggal poe geura disenamkeun para. Gerakan deui ah. 1 2 3. Teri meri meri teri rem kahani he muskil dula pajemi. Ih, yang bener ini senam. Was disco wae nya. Yang bener ah. Serius ini mah. Kawas dansa. Hah? Naon sih? Tuh si Emeh kamberut bae caketem teu ngomong. Emeh? Naon sih jam ah? Maneh kunaon eta mani oyah kieu gantaran urang tumpeng. Urang mah teu butuh tumpeng. Tuh na oge duit ka dieu mah. Saha sih Kesenam itu mah. nu ngantaran tumpeng mah yang matok aneh-aneh wae hirupna teh. Ngomong tumpeng-tumpeng. Ari enggeus kumaha eta beungeut tah. Kawas tumpeng dicitaku haseupan. Nyungcung. Nya malikna ka dieu ya, diuk di dieu kunaon aneh urang mah. Pusing Pusing kunaon ya nyarita ka Ijem. Pusing emeh teh kamari geuning apal geuningan da sih nyaritakeunana. Ieu meh teh kunaon sih? Pusing emeh mah. Pusing kunaon? Lieur. Alus atuh aya lieur mah meh. Di mana aya nu lieur alus si Ijem? Di mana-mana ge. Batur mah hayang lieur teh mayar-mayar batur mah. Mahal. Eueuh. Bet aya ih. Ya, emeh batur mah hayang lieur teh teh meuli-meuli. Meuli naon? Meuli botol AO. Lah, eta mah lain beda deui atuh. Beda deui lieur mah alhamdulillah geus lieur. Eta mah nepi ka ongkek meureunna liurna ogenan. Pan. Emeh mah lain ke lieur kuno kitu, da teh hayang lieur nu kitu. Ara atuh emeh kunaon? Lieur emeh teh puyeng. Lieur apa puyengnya lamun mikiran aya pamikiran teh hutangnya. Lain, geus lieur aya hutang mah da loba heuh. Da Ijem ge ari hutang mah loba, ulah dipikiran teuing, mending mah keur usaha eukeut. Kunaon atuh sok nyarita ka Ijem? Lieur emeh teh. Kunaon nyarita atuh kan boga babaturan. Kieu ge na. Lieur ku si Bebeb. Atuh si Bebeb dilieurekeun kumaha? Lain si Bebeb dilieurekeun, urang nu lieur ku si Bebeb. Ih heuh kunaon si Bebeb kabogoh si Bebeb mah geuningan si nyaman jadi lieur mah kudu happy kuduna mah. Tapi kumaha kakararak sabaraha poe ka dieu, balik ka dieu ti Amerika. Heeh, alhamdulillah. Apal geus naon? Geus mere segala. Lain. Naon atuh? Geus salingkuh. Hah? Salingkuh jeung saha? Lah, moal percaya Ijem mah. Teu percaya orang mah bebengetan ge sakitu lungguhna si ganteng kalem. Lah, ayeuna mah salingkuh. Ayeuna mah anu kalem, anu naon ogenan moal ngajamin teu salingkuh. Mana-mana ogenan lah. Lain pangna bisa salingkuh gitu kumaha? Kapan salingkuh jeung saha? Jeung si Nyai Ijem. Si Nyai. Kan urang kaparegok di ditu di balong geranan di gera duduaan di balong. Sok kerek keur naon di balong? Aing ngomong mah keur ngawur cek sia Bebeb teh cenah genan geus nerangkeun. Eta ogenan. Lain. Loba. Biar aku nyawa atuh air. Sugana ngawur buhaya gitu nih. Lain ngawur buhaya. Nah, ya buhaya darat. Lain ari Ijem mah tukang hayang seurina mah heuh pan aya kekaraeung ngadenge jamu selingkuh di basi balong. Mun balongna jolok enaman leuheung pan eta masih si jalan balongna dina. Nya. Bojo mah liwat mun eraun senyege aya ke era piraku. Meureunnan teu apal da buat teuing da pokona mah cek emeh teh Nyai salingkuhnya.
bebeb salingkuh jeung nyai. Ai si bebeb teh da geus mere penjelasan malahan mah emeh hampir-hampiran harita rek ngajrong kasolokan. Tapi aya Mang Ahum, aku Mang Ahum teh jadi we teh. Da maneh Mas Angga sieun atuh yang kena hirup. Ya menguncat si Antonio Kubatur nih aing. Pikir teh gitu lamun urang emeh ngajleng ka ditu kurang kumaha gitu. Si bebeb meureun ku si nyai. Nya atuh. Aing ngomong nama. Asa leuyeun ngambilan si nyai, pira aku si nyauk kelu mah si nyai kitu. Teu apal masalah nya jeung teu namangan ai teu pamikiran emeh mah si bebeb salingkuh. Tapi si bebeb geus nerangkeun ka emeh ngasih penjelasan teh. Geus, Beb, cenah naon ayang neng cenah nya ngobrolna teh kitu kamari kitu alus eta mah yang cenah kedangukeun cenah penjelasan ti AA cenah AA teh cenah sanes nuju salingkuh cenah nyai ngalangkung cenah ek tapi cenah aya nyai ngalangkung nya hoyong ngiri ngawur piraku ku dikoretkeun nya ku teh disokeun we nya heueuh atuh meh lain ku masalah jam panuju lain ku masalah gitu ijem mah lamun ningali nya bari hahihi geura hahihi bari pegang-pegang bebeb emeh geura nyai mah sok refleks eta mah teu kasal-kasaha tapi kan emeh teh enak ai kitu mah ieu emeh kudu kumaha ayeuna cing teh emeh teh jadi bingung kudu kumaha kudu percaya ka si bebeb apa ulah lain ada cek ijem mah kieu meh ulah pantang jangan teuing geuran kapan eta meureun aya usaha ka ngajak baikan bakumaha kitu aya tara si Antonio nya aya eta geuning aya meureun ahan kene ka emeh aya mah tapi sieun emeh teh sieun kunaon lain sieun gengsi emeh mah bengalna dipiara dan teu egois emeh teh teu ngan maksud teh dada emeh teh teu nyaho ya emeh acak ijem mah kupingkeun amun emeh nya keneh ka si bebeb minta dihampura bari geus puguh si bebeb teu ngrumasaeun nya hampura be geus balik deui bisi hanjakas ya gengsi erek nerima maaf mah teh ulah gengsi meh percaya ka ijem bisi hanjakas ya kayak hanjakal teu apalah teuing teu inget ditarima maafna teuing moal ieu teh teu apal yakin emeh luka teu apal emeh ge bingung iya meh geus sababaraha poe teh emeh teh tidak ketemu sama si bebeb teh acan gak tahu kemana sih dia meureunnan ari geus minta dihampura teh dieu mah lila-lila mangiles eta teh bisi hanjakal meh moal biasa nama bebeb mang ngudag mun emeh eta teh ngudag piraku lah moal meureun ya emeh bisi lamun geus nyerah urang sok nasieunna geus nyerah ngudag-ngudag emeh pantang jangat bae balik deui ka Amerika sia kumaha mun itu neangan jodoh di ditu urang ditu kasih Angelina saha Britney saha sok ditu mah loba awewe komo di basa reksai ciwiu buat emeh gerek diseksian ge mah udah seksi aja sah contohnya geus eueuh ka Amerika sok alah antin abis bebeb moal meureun atuh tuh makana matunya lain nama tepungan aja enggak imahna rata banyak awewe ka imah pira aku aya awewe nyamperkeun lalaki lain aya nama engke lamun aya kita minta dihampura aku emeh ya ijem mah da ari ka bebeb tara iya ningan lamun ka pagok heureuy ge ijem mah tara kumaha bager we ijem mah manis itu bermuka manis tapi dah hate nama panas henteu ijem mah malah makan sok ka imah manehna sok ka imahnya lamun manehna rumasaeun sok ka imah tuluy da ku ijem teh tuluy di etaan di naon disuguhan ku ijem suguhan dahar jeung urab sagala merenya sagala meureun dibere gorengan dibere cau dibere naon jadi we eta teh kunci rahasia bebeb ijem tara salingkuh soalnya dibere dengan sangun ge urabna segala aya ya meh nya urab bedog peso celurit aing mah congkrang pacul aing mah disudorana oge ya ai kitu mah rek salingkuh kumaha ijem di mana-mana ge nu aya lain salingkuh sieun sia mah aneh aing mah
Makan ulah sok galau bae tak kitu ieu mah rahasiana. Ah, teuing apa? Kumang cewek. Kumaha deui atuh meh teh iwal teh dikitukeun mah ku ijem. Lah, nyaho ai kitu mah tuh direct teh sieun kumang itu tali Ieu lekek aing mah lah geus lah. Ih, Rek senam deui ijem mah. lah atuh aing. Da ngabandungan balak ka Ciprut. Malah eta angan. Aing mah senam deui. Teri merit, merit teri.